Udin. Si Udin. Heeh. Si Udin nama. Itu sieun. Si naon sih? Itu. Ada sangaran. Hah? Sangaran. Urang Joni. Jo. Sabar. Ngadenge anak cenah. Di mana-mana aya semah di dinya bakal aya rezeki. Teu beda datang kupu-kupu. Tapi datang kupu-kupu. Assalamualaikum. Teh balan. Waalaikumsalam. Mantak lamun aya semah teh buru-buru teh balan. Kupu-kupu teh lamun kupu-kupu narangsak tat jangjangna. Eta semah rek nagih. Wadoris. Iya. Wadoris. Wadoris. Ih, can wawu. Ya. Can wawu. Oh, can wawu. Can wawu. Ye, aya oleh-oleh padalang. Aduh. Alhamdulillahnya rezekinya. Tah. Cenah dalang sohor teh atuh. Oh, alhamdulillah. Tak Tadi iya dalang teh. sohor mah kieu. Nu disebut bulan puasa penuh berkah teh nu kieu. Tah, kitu anu teh Tah. disangka-sangka. Anu teh disangka-sangka. Tah ieu mah jingjingan budak paranti sakola ulah. Ya kira-kira ulah-ulah di bawah. Tah cau padalang. Nuhun Wadoris nuhun. Tah anak. Oh, Ulah dibagikan Bapak eta ke di imah eueuh. Apan urang ieu silaturahmi ka dalang sohor. Teu babawaan teuing mah era. Punya lain di imah eueuh. Engke mam naon. Gede urusan abah ke neangan Ya deui. siapa bawaan emang teu dami jeung anak. Geuning ieu mawa itu nyaram. Mana can mayar eta kue panjang ujang apa? astagfirullahaladzim. Menang anjuk. Iyalah. Tuh, coy. Dalang sohor si ande di dieu. Ngadon lewe. Encan divaksin ieu budak teh encan. Oh, can divaksin? Encan. Waduh, teu meunang liar atuh. Asal arek divaksin boga riwayat. Kumaha. Anya teu divaksin mah keuna da uing menyan kene paeh budak ieu mah. Oh, teu meunang. Eta teh anak menang nyeun sorangan. Nah lain. Apa? Itu siapa? Ieun. Apa? Kunaon eta bul? Aduh. Aneheun. Yo tuh ajudanana tuh dalang sohor ieu. Ulah jang ulah diheureuyaan jang. Ieun. Sieun naon? Itu botak. Tuh. Saha si aran padalang ieu si aranna saha Si sih? Udin. Si Udin. Heeh. Si Udin Sieun. nama. Itu sieun. Sieun naon sih? Itu. Sieun mana sieun dewek? Coba. Tah itu tuh. Sieun sa sieun dewek? Anu nongtot. Sieun dalang. Geus divaksin can. Ah, Tah, himbauan tah. bawaan. Himbauan. Pali dia ya. Geus divaksin can. Cau mah aya pa cau. Ih, tara didengekeun ih. Pariksa suhuna nya. Lamun masih haneut-haneut doang eta sehat. Oh. Boga riwayat ya teh Pak, budak teh Pak. Boga riwayat. Naon sih eta? Riwayatna teh lain penyakit. Naon? Da ieu mah wing anak teh riwayat anak teh anak tibang menang ti pangruntahan. Oh. Paingan beungeun tak kasuruntah. Coba di tes suhunya. Ieu saya. Abdi Udin, Pak. Geus divaksin can. Can. Coba. Oh, sehat. Sehat alhamdulillah. Mana sangaran? Hah? Sangaran. Urang Joni. Joni. Tempo
Joni beungeut teh kos kieu geuning. Ya Joni mah nu serem. Serem. Kasep. Tuh kosuran Tuh, beraku Joni. Yo, kumisna campur huis. Kumaha sih tuh tempo tuh. Tong ditanya ngaran ngerakeun ah. Oh gitu. Coba. Kumaha? Oh Pak? iya. Can saheng. Sabaraha, Pak? Eta geuning saheng kumaha urang weh. Kala 37. Wah, lumayan. Normal. Udah di pasangannya eta. Kok kela ya, Mau tempamana. ditanya aran. Sangaran. Sangaran. Ono. Oh, ono. Ono. Rasana eta mangaran aing. Ono mah nu jadi merbot. Coba nya. Coba ono teh emang Oh, mana doang. alhamdulillah. Deh, ye. Nya ieu mah Coba. leuwih 300 atuh. Wah, ieu rendah. Ieu budak bager ya. Rendah. Yo, Pak, lamun darah rendah, daharna kudu naon, Pak, nu terjamin, Pak. Sorabi. Buset. Emek oncom. Eta buset. Darah rendah ditinggikeun teh emek oncom. Iya urang mah rek nanyakeun eta lamun dalah rendah kumaha. Heuh kudu kumaha. Matak nanya heula ka dieu. Kudu ngadahar naon. Anya keung kana mariksa darah. Cicing aing resep nyebut mek-mek nanti. Eta kudu ngadara emek oncom. Ya ieu mah nanyakeun. Ngadahar naon kuduna. Kuduna supaya ieu naon urusanana oncom jeung darah. Dengekeun oncom teh mengandung zat kimia Gusti. yang menyebabkan ketika eta oncom asup ka patuangan Nya. terus di dieu teh melekbek. Akhirna keluar. Nya seueur nyari beteng meureun. Ngajedog. Ngaran Wawan. Can ditanya. Terus kita Ta eta teh kudu ngadara emek oncom nya. Oh, iya Wawan oh tanya moal. Keheula hiji-hiji nya. Ya, keheula hiji-hiji nya. Ari maneh sangaran? Mek oncom. Dengekeun. Geus nya. Udin sehat din ya. Tilu genep uing. 36. Anu kamari keluar sabaraha? 47. Oh. Cek aing ge 85. Oh, Aing jeung sia. naon? Aisyah nu keluar naon? darah. Kosong-kosong. Oh, kosong. Oh, periksa moal. Iya bener. Kadia. Nangtung. Geus. Geus. Kadia. Kela. Periksa heula nya. Tah. Buset. Nyaan sama beletak. Oke. Eta aya rada aya peri-peri na aya sambelan. Ieu sanunyeun rujak sih tadi. Ya bener ieu mah lada teh lada ieu. Bener. Kajian yang penting mah. Ari maneh geus divaksin can. Hah? Geus divaksin barakali. Bensin. Kumaha ya urusan kieu? Hah? Ieu jelema kos kieu kan. Tadi naon sih? Tempok. Tanyakeun ka bapakna. Ieu tim nosok ngabubarkeun hiburan. Nyaho teh? Pokona lamun teu rame bubarkeun gue. Sok deh nangtung. Waduh. Ieu budak. Bahaya ieu mah. Naon sih? Kumaha, Pak? Bejana. Ieu kolotna. Nah, ieu kolotna tanyakeun. Tong cerik. Moal sarua jeung oncom, Pak. Ieu kolotna. Tong cerik, Pak. Tong cerik. Udin. Santen teunahan. Sabar. Sabar. Ngadenge anak cenah. Sabar. Din sambil cerik din. Sabar dong. Oh, sebenarnya penyakit tahun sih. Aduh. Bejakeun. Iya sanu maut. Udin. Belakang udah Aduh. bejak. Dengekeun bisa bokelek. Ya kumaha. Isi kunaon-naon anakku. Ieu tungtung nu gering aing. Nanya. Pagemul. Coba tulungan atuh eta. Cepet. Walisana. Sing eling. Ya Allah Gusti. Penyakit tahun guring teh. Aduh. Sing eling.
santen tenak anak. Cing Eli. Aduh ya Allah. Aing udah jadi kos kieu sih. Cing Eli. Yo, ai dalang mah tong ngilu ceurik kitu. Kakang tah. Santen tenak kasep goreng eda anak. Geula aing geula teu kuat aing. Ya naon kuat aing. Geuning aya nasib. Jang. Sia boga panyakit sia kuguludug teu pae. Oh, kelak. Hop. Ya kok nada lalahan sih? Apaan keur sedih? Keur sedih bulut. Hayu cerik deui aduh. Hayu saya sedih atuh ya. Sia keur dipacokora teu pae. Penasaran Bapak penyakit tahun aduh. Berarti Bul. Wana. Wadari. Bulan. Aples. Ieu teh seri dadah.